Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra dongeng Sunda Tatar Pasundan, wilujeng tepang sareng simkuring sapara kanca. Kata acan diteraskeun kana dongeng Sunda, simkuring sapara kanca ngahaturkeun sawunuhun lak saketika bingahan kana pangdeudel ti Mitra Pasundan sadayana. Para mitra sadaya sumangawang sobilajeng kendei serial Silat Sunda nu judulna Jurus Tapak Geni ngalawan Aji Banyu Biru karya saderek MJ sumangga mitra Pasundan. Mitra Sunda nu mulia, sakumaha parantos di pedar, were harita teh di hiji pakalangan, nyaeta di tempat nu kacidan neglana, geus patepung dua pasukan, anu masing-masing dipimpin ku dua jawara tangguh-tangguh. Ti pihak nu jadi musuh, nyaeta dipimpin ku Ki Raga Geni, hiji jawara tangguh-tangguh anu manehna teh mangrupa gegedug jalma-jalma nu jahat. Di pihak nu bener dipimpin atawa dipupuhuan ku Ki Senjaya alias Siwanara Putih nu mangrupa pimpinan paguron Renggajaya. Inyana didedel ku sababaraha urang jawara nu andon suka deuk bebela ka paguron Renggajaya. Mitra dua jawara tangguh-tangguh nu masing-masing kasipuh ku ilmu pangawuluh tur tajam pe pamake nu lain lumayan tingkatanana. Sanjaya alias Siwanara Putih ngalawan Ki Raga Geni nu ngagem salah sahiji ajian andelana, nyata tapak geni nu didedel ku ilmu Batara Karang. Eta dua jawara geus ngalakukeun ijen patutunggalan, kalawan geus ngabar jurusna sewang-sewangan puluhan jurus lobana. Tapi jika nama Ki Senjaya rada kadeseh oge kudu jadi lawana, lantaran mah kasaktian Ki Raga Geni didedel ku ilmu nu kawilang rongkah nu nalah ilmu tapak geni anu didedel ku ilmu Batara Karang nu rongkah. Sanjaya oge alias Siwanara Putih ngaku kana kasaktian Ki Raga Geni. Ajian tapak genina memang sakti mandraguna. Untung manehna oge mibanda hiji ajian andelan nu nalah banyu saketi nu manehna teh menang pangwirid dunia jadi guruna ti basisir laut kidul. Jadi sabenerna mah bisa ngimbangan karena kekuatan Ki Raga Geni. Lalaunan Wanara Putih ngoneal hudan, laju neutup ka Ki Raga Geni nu geus pancuh nangtung kalawan masang kuda-kuda nu kawilang tegep. Di dieu kaciri bedana antara dua jago, dua jawara tangguh-tangguh. Ki Raga Geni geus sayaga deui rek narajang ka Siwanara Putih. Eta teh nandakeun yen bantrokan kekuatan tadi ngan mere pangaruh nu biasa bae, lantaran manehna mah mibanda ajian Batara Karang. Sedengkeun Wanara Putih mah sanggeus bantro kekuatan teh tanagana rada suda leuseuh. Manehna sasatna butuh waktu pikeun mulihkeun tanagana. Untung manehna mawa mustika batu ampar nu paling henteu bisa ngabantu pikeun malikeun deui tanagana. Corelat beresat teu anta parah deui Ki Raga Geni ngamitian dina rajang ka Ki Senjaya
Awak nu siga seuneu ngabebelang ngablesat ngarah kana palebah awak warna putih nu matak pibahayaeun. Nu manehna teh kakara bisa mancuhkeun deui tangtunganana. Hup! Warna putih gentak luncat ke belah gigir. Hiat! Tapi Kiraga Geni nyusul tepus narajang. Dengan turta sukuna meta ngarah kana palebah awak Sanjaya. Hiat! Tanajan usaha satekah pola. Tapi ari dicarajang terus-terusan mah tanaga warna putih leusuh oge. Nu ngabalukarkeun kecepatan gerakna jadi ngendoran. Antukna dua runtuyan tapak Geni. Hiat! Ngagedor kana dada Sanjaya. Hiat! Yes! Koceak dengek warna putih nahan ka nyeri. Awakna nepi ka ngalayang ngajengkang sabara tumbak. Dina bibirna muncrat getih seger. Can oge kena kana lemah. Kiraga Geni nyusul tepus. Tangkeng Sanjaya ditajong sahabekna. Ya! Nepi ka ngaceng laju ngabebengkang di hareupeun Nyireng Ganis. Awakna guat saling wujud deui jadi Ki Sanjaya. Ngan sakitu ilmu pangaweruh ilain teh Sanjaya. Sok saha ngudek andon suka ngabelaan ka si Sanjaya. Maju didagoan ku kaula. Tapi dak dumadak tora Kiraga Geni nu seserian laju eureun. Kabungahan pedah di pihak nu unggul. Nu dituturkeun ku surak ambal-ambalan ti anak buahna nu pada suka bungah nempo pimpinan maranehana bisa ngarubuhkeun nu jadi lawana. Tapi dak dumadak sora aweuhan jeung surak jadi simpe. Lantaran kapireng sora Sanjaya cumarita. Raga Geni, kaula can ngarasa kasoran. Ceuk Sanjaya tandes najan bari jumarigeu. Setan alas. Kiraga Geni nguntab de amarahna. Sanjaya, bener-bener ilain hayang dipodaran, Satadina mah ku aing sia terek diajak babarengan ngawasa dunya kajawaraan euy. Tapi mun si lain hayang dipodaran ku aing ditedunan. Cadahi para lajang kaula. Biar. Teu anta parah deui Kiraga Geni ngadorongkeun dua dampal leungeunna dina ajian tapak Geni. Wut! Manehana ngahajat teu make tanaga sapinuhna. Lantaran cek ijirana mah ku tanaga satengahna oge Ki Sanjaya pasti perlaya. Hiet! Sanjaya oge satekah pola ngadolongkeun dua dampal leungeunna dina ajian banyu saketi nahan gempuran Kiraga Geni. Sut! Cerat! Dua kekuatan bantrok nu ngalantarankeun Kiraga Geni ngajengkang ka tukang. Kolebat celkes, koleang. Kedebut. Teu sirikna burial buncelik. Matana Kiraga Geni kaget lain umaden. Tanagana sasat eleh jajaten ku Sanjaya. Sagancangna menang orejat teh hudang bari nafsuna beuki ngabela-bela. Horeng si mana horeng gitrasuna deui mulija. Yen kekuatan Sanjaya bisa kitu teh sasatna dibantuan ti satukangeun ku salah sahiji pamuda Jawara ngoran loah Dharma Aji geus didinya. Sanjaya mah kasirna teh geus teu kuat tenang teh. Gentak Nyireng Ganis nyangkeh salakina dibawa nyisi lagi di ubaran saperluna. Kuning sia anak jurig kabeneran euy. Diperenan ku aing sekalian sia. Kiraga Geni neuteuk seukeut antep bari pinuh ku kacua ka Dharma Aji ngajanteng di patempatan ulut Sanjaya tadi. Dharma Aji teu lemet. Inyana siap sayaga diri. Pangalam manehana waktu patolak jeung Raga Geni dijadikeun bener-bener eunteng. Kawaspadaana leuwih dironjatkeun pikeun ngalawanan ki Raga Geni. Alayan teu loba pamolah deui. Corelat teng hiat. Kiraga Geni ngaumitian narajang ka Dharma Aji. Manehna geus teu asa-asa deui. Langsung ngagunakeun ajian andelana tapak Geni. Dampal leungeunna suat siep narajang kana palebah awak Dharma Aji nu matak pibahayaeun.
Ya, Dharma Aji satekah pola nimbangan daya panarajang Kiraga Geni. Yup, manehana sadar ngan ukur bisa nimbangan serta nyingkahan setiap panarajang menjadi lawan. Lantaran Kiraga Geni mibanda ajian ngurongkah kacida Batara Karang. Tapi hari terus-terusan dirangseg maka desih oge pamuda Dharma Aji teh. Manehana undur-unduran nepi ka sisi tegalan. Nu kebeneran didinya teh aya walungan nu caina ngagulidag cenah berang-herang. Dina hiji kasempatan. Ya! Kiraga Geni bisa ngasupkeun hiji panarajangna kana palebah dada Dharma Aji. Nu ngalantarankeun awak Dharma Aji ngajengkang. Laju ngoleang sarta murag ka walungan. Terus. Bocah kunyuk. Ngan sakitu kabisa teh dasar anak kunyuk. Ngan sakitu tetela. Sugan teh maneh teh luwih digjaya tibatan Sanjaya. Tetela. Ngan sakitu euy. Ceuk Kiraga Geni lajag dejeg. Manehna malikeun awakna laju neuteub antep ka palebah Sanjaya saparakanca. Teutepan nu ngandung pangabaran sinis ngeyehkeun ka pihak Sanjaya. Sanjaya, oge ari lain ngadedel si Sanjaya. Sok, bisi ari lain ngainu penasaran keneh. Ngarasa penasaran keneh ka aing. Ku aing tan wande di ladenan. Maju. Pokna bari muterkeun paneuteub anu ngandung sima pangabaran jeung ancaman nantang ka sakabeh anak buah Sanjaya jeung nu ngadedel ka pihak Renggajaya. Jorelat Rengganisna jorelat. Tapi sageuwat namanya disalukan ku Ki Sanjaya. Ye! Ulah nyi. Mundur nyi. Lamun teu dihalangan ku Ki Sanjaya, Nyi Rengganis geus deuk teu antaparah deui ngabelesurkeun panarajangna ka palebah Kiraga Geni. Sok sanajan manehna teu pati untupan pikeun bisa meruhkeun Kiraga Geni. Rengganis, sok sanajan ku si Sanjaya maneh teu dihalangan Rengganis. Moal mampu euy. Moal mampu. Sok, saha nu deui nu dek andon suka bebelan nu sejen ha? Dak dumadak sora Kiraga Geni eureun nyaritana. Lantaran ujug-ujug kapirang hiji sora nu ngaguru handaruan di satukang ngeunana. Sorana teh datang ti palebah walungan. Siwa. Sakabeh nu aya di dinya museurkeun paneutupna ka palebah walungan nu ngagulidag. Kajadian saterusna mitra matak helok anu nempokeun. Awak Dharma Aji ngalayang. Jiat. Wush. Kalawan dituturkeun ku cai walungan nu ngagulidag nu muter lir panggal. Jiat. Wush. Dengan Dharma Aji japlang, panona neuteub antep seukeut ka palebah Kiraga Geni. Kiraga Geni kaget liwat saking. Mana gebat saya ke dina ajian tapak genina. Laju ngadrongkeun leungeunna ka palebah awak Dharma Aji nu ngalayang. Sok. Kiraga Geni kalah beuki kaget lain lumayan. Lantaran cai walungan siga nu ngarti nutupan awak Dharma Aji. Ilaharna seuneu dibanjur ku cai. Ajian tapak Geni teu bisa nembus kana ajian banyu biru nu dipibanda ku Dharma Aji. Tacan gileungit rasa kakagetna nu lain lumayan. Hiat! Dharma Aji sageuwatna matakeun leungeunna. Cai walungan langsung nembrag kana palebah awak Raga Geni. Wush! Yes! Awak Kiraga Geni ngacleng ka tembrag ku cai walungan. Tapi sifat angkuh jeung sombongna teu leungit sapedah boga elmu Batara Karang manehna. Sageuwatna ngorejat deui, laju nantang ka Dharma Aji. Ngan sakitu bocah belgog. Tapi pas manehna rek ngabdi cumarita,
Cerelat syut. Aya hiji barang leutik nu melubus asup kana sungutna. Kes. Sing horeng si mana horeng. Eta barang nu beles sate lauk leutik anu disintrekeun ku Darma Aji kalawan dibarung ku tanaga lapisan nu lumayan hebatna. Manehana meunang wewengan atawa wejangan ti Eyang Sukmara nu jadi guru kaduana. Ngeunaan pangapesan ilmu Batara Karang nu dipibanda ku Kiraga Geni. Nyaeta ulah ngadahar naon bae nu datangna tina sato atawa sasatoan. Cag heula mitra Sunda nu mulia. Insyaallah enjing pageto uang cobi teraskeun deui. Pangapunten kana samudaya kalepatan sinareng kakhilafanana. Hatur nuhun kanu nyeratna Saderek MJ. Oge hatur nuhun ka para mitra Sunda nu mulia anu ngadeudeuh sareng ngaduakeun ka sim kuring saparakanca. Sumangga mitra Sunda nu mulia. Cag mitra. Jurus Tapak Geni ngalawan Aji Banyu Biru karya Saderek MJ. Hatur nuhun sareng hapuntenna nu diseja tina samudaya kalepatanana. Hatur nuhun ka nu nyeratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.